ieu teh meuni kebon teh. Geus lila teu kaurus meuni barala kieu. Ih. Aya si Otong keur naon nya eta budak? Otong keur naon di dieu? Geningan aya ambu. Otong teh kabur ti imah, geus aya 2 minggu na di dieu. Alah, kabur ku naon gara-gara aya naon atuh Otong teh? Panjang cerita nama. Geus, urang balik hayu ka imah. Bingung Otong teh. Nah, mani kudu bingung. Kudu karunya atuh kasih Abah. Hayu urang balik. Nya atuh. Otong hirup di dieu geus 2 minggu, geus ngarasakeun kerasna kehidupan. Rasanya kerasnya kehidupan. Anu hipu mah bujur ambu. Eti, kumaha geus panggih deui jeung si Abah? Geus ceuk, kamari Eti ngalongo ka imahna Abah. Kumaha ieu kaayaan si Abah? Ya kitu we ceuk, masih kana linglung. Maksudnya linglung kumaha Eti? Nya mun ditanya teh tara nyambung. Karunyanya jaba si Otong can aya laratanana. Nya si Otong teh eueuh bejana, tapi cenah ayeuna keur di tangan ku Ojon. Nyapan kamari teh neangan sumbangan si Ojon teh. Jang eta biaya si Otong, neangan si Otong. Sugan we menang gede atuh sumbanganana. Nya ceuk, tadi Eti oge ninggali si Ojon keur meuli sangkoneng jeung mau keresek dahareun. Dahareun jang saha Eti? Cenah mah jang bekel, manehna rek neangan si Otong. Segan we atuh didoakeun si Otongna teh rek kapanggih. Nya ceuk. Hayu kurang ngamimitian gawe. Hayu ame teh beres ya. Ceuk, eta kebon lamun geus panen rek dipelakan naon? Pelakan huy deui weh. Ih, nah huy deui ceuk. Kapok tahun kamari oge dipelakan nu lain mah. Emang tahun kamari eueuh melak naon? Ece melakanya ngadon panen ka nyeri. Kapok. Ya, ayah, pangawangan anu, bunda poho. Ya. Anger bunda ngalamun geus pohoan teh Nuhunnya ya. nya engke mulak pohoan Ya, atuh ayah menuju juga nu embung. lain jiga nu embung aya teh bete kagok keur sarapan Hampura ya, kayak mau mual poho. nya bun Naik ke mana di ayah? ayah rek indit gawe Dengar di ayah mah. teu ngarti kumaha ari bunda ih Ya, lamun bunda nitah ka ayah pamawakeun anu ka kamar cai, lain anu na hungkul. Tapi ayahna oge nu asup ka kamar cai. sia lamun kitu mah siapa takut Sangu koneng geus meuli jajanan si Otong geus komplit, duit sesa sumbangan loba keneh lah keman. geuning aya Ojon keur naon di dieu Ya, iya ya nuju persiapan melarian Otong. kumaha Jon geus aya laratanana can Oh, can aya, padahal Ojon geus bukber kali itu kan ieu. burber meureun Bukber. tah eta Jon didoakeun we sing gancang kapanggih euy Ya, padahal ada Ojon mah teh cicing ya, kaunggah pelosok di datangan kan can aya hasilna. heeh nuhun pisan Jon geus mantuan si Abah neangan si Otong Ya, sami-sami ya. Ya, naon sih? Eta geus kawajiban Ojon. nya Aya rek ka mana rek gawe? Tapi nya nah, aduh jika nu teu semangat kitu ya. nya eta Jon tunuh ayah teh penting kurang sare ari isuk-isuk hese hudang Wah, curiga tuh ya. curiga naon Jon Pas pembagian panon, aya kebagian panon lalai.
Aya Otong. Otong. Eti, geuningan ieu mah. Ece, ieu mah Abah. Ah, Ucu di mana? Eti, ieu mah. Geus kumaha Abah weh, ece mah lieur. Eti, rek naon ka dieu? Apaan kamari teh? Karek ka dieu. Pasti sononya ka Abah. Ih, ieu ece mah rek madadahar jang Abah. Eti, meni so sweet, meni perhatian ka Abah. Nya tuh Bah. Yeuh, geus beres dahar. Abah langsung mandinya. Baju, barau, gera ganti. Asik. Hore, dek di mandian ku Eti. Ya mandi sorangan Abah. Ombong soalnya Abah mah lamun nangtungna sok lieur. Apaan Abah mah boga penyakit kurang darah. Selain boga penyakit kurang darah, Abah mah boga penyakit kurang kasih sayang jeung kurang perhatian. Alah, ya. Kemana si Otong ya? Otong? Otong? Mandi gitu? Mana? Mani kawalungan tuh bebeja biasana sok ngedagoan. Terbalik budak teh mah euy. Buah-buah kabur ieu mah kalemur. Yon kapang ih. Tengelan ku dewek mah sia. Tapi jadi inget ke omongan guru Ojon, ketika nyamuk hinggap di bisulmu, kita harus mengerti semua masalah tidak harus diselesaikan dengan kekerasan. Kek, itu salah tetempoan gitu. Itu juga si Ambu jeung si Otong leumpang ka dieu. Bener gitu. Oh bener. Geuning Ambu jeung Otong. Nah, ina teh cegah anu aneh ningali Ambu jeung si Otong. Ugo reuwas campur atoh ningali Otong jeung Ambu. Nya Ambu ge reuwas. Ya budak aya di saung. Ku Ambu tadi ajak balik we. Nya mang, Otong geus kabur ti imah 2 minggu. Otong cicing we di saung kebonna si Ambu. Hayu atuh Nay, urang anterkeun ieu budak ka bapana. Hayu atuh aya kitu mah Ambu. Keun wae lah ka kebonna kege bisa deui. Ieu, ari keur usum halodok ieu Inai. Melak naon di eta di kebon? Ari keur halodok ieu mah Ambu. Inai mah dipelakan bawang beureum we. Ngan capek nyeborna hungkul. Eueuh cai nya Nay. Pan keur usum halodok. Nya eta masalahna teh. Nah kunaon masalahna? Nya dibere halodok teu boga cai, dibere hujan teu boga kabogoh. Hayu atuh urang anterkeun ka dieu. Nuhunnya geus mantuan Neni di kebon, sami-sami ceu. Neni, Eti, ieu si Otong geus kapanggih. Otong, alhamdulillah Gusti. Otong kapanggih oge. Otong, syukur Otong geus balik deui. Kapanggih cenah di saungna si Ambu. Dibawa we ku si Ambu ka dieu. Nya mata ku Ambu teh dibawa balik beda karunya. Uflila. Nuhun Ambu. Si Otong geus 2 minggu kabur ti imah. Nya eta ge geus carita si Otong teh ka Ambu. Hayu atuh,
ayeuna mah urang bawa si Otong ka imah si Abah bebarengan. Hayu, sugan si Otong geus kapanggih mah, Eti jadi kawin jeung si Abah. Sing semangat Eti, lamun Eti jodoh si Abah, sok sanajan kamari putus, bakal panggil di pelaminan. Asik. Tapi Eti jadi tukang mawaan piring kotor. Tuh kan, seger ayeuna mah katempona oge, Bah. Nya atuh ce, tuh aya nama seger. Bah, itu tompo. Nah, warga teh jiga nu kadarieu nya, Bah. Heuh nya ce, rek nanaon nya? Tuh, bener, Bah, kadarieu. Sampurasun. Rampes. Ayo, kadarieu. Otong. Bener, ieu teh Otong gitu. Bener wah, iya Otong. 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 Abah teh sono, Otong. Nya Abah, Otong oge sono ka Abah. Alhamdulillah. Abah teh bunga pisan. Otong kapanggih kalian selamat. Cik, kumaha lalakonna? Otong bisa kapanggih? Nyiapan tadi ambu keur nempo kebon. Aya si Otong di saung ambu diajak balik we ku ambu teh. Aduh, nuhunnya ka wargi-wargi, ka dulur-dulur anu geus mantuan jeung peduli ka keluarga Abah. Sami Bah. Hampur Abah, gara-gara Otong kabeh keluarga jadi riweuh. Ayeuna mah Otong geus ridho Abah kawin jeung Ceti. Anu bener Otong. Nya Antong, mari menyiap-nyiap atoheun. Nyaan Bah. Kade Eti lamun mencintai seseorang teh ulah jero teuing. Nah, soalna lamun Eti tirelep, engke tim SAR hese neangan Etina.